hari banget dia ayah gitu. Dia ngaju ngal poem merencak usah diulang ngalawan kan salaki mah. Salahnya dong kumahalan. Mamaran buat perang saya ini ada getok dah poem ku aing. Hujan mau lidah. Asal lagi mah nu ngajak ngasih eueuh mending nong kebon. Neng. Engke susul ka kebon anek kita, jangan kebon. Karena sel jadi mah ge. Awas dia lu itu. Kamar poe. Bon karek kamari bisa sapan. Bala di bay. Tahu. Mana di eta pamajikan aing mandak teu nyampur mun saya eta. Ih mah ngaman HP, be salam interaksi TikTok kan. Eta gawe sakali aing mah. Ieu suku salah bisa kalau salah kieu. Udah be poe saya aya ka dieu mah. Sasap dan ngana jupur. Bener saya eta mau nyampur meureun he. Aing sok hayang ngabalikeun be kana indung na eta pamajikan nong kitu dah. Dulu naik naon? Main-main naon deh. Ih, aing atuh lain mantun aing dah makala mau tripod naik naon eta di leuweung naik naon. Jadi ieu mah teh di leuweung. Video dia aing mah. Naik naon aing di video-video. Sampai menang duit. Menang duit mah pasti yo dia mending kana bisa gawe aing mah. Gerang nyasap aing video dah meureun. Atuh. Aing mah minta bantuan. Atuh geus gerak. Mana iman tuh orangnya video ulang, mau patur, itu kan? Geus mall endah, Neng. Geus gerak bener ya, enak gerak. Geus, dia mah aing mah. Dia buktinya eta beurang peuting salam interaksi. Mana? Ican sama Ican. Menang duit orang. Ieu mah beurang salam interaksi peuting emang live TikTok dia mah tap layar yang sebenarnya mah geureung ngada-ngadanya dia. Gerak bukan namanya orang doanya. Terus aing kita joget gitu. Nanonan bung aing mah aing mah ini suami aku lagi macul guys ya tuh lagi ngorek ini coba neng ulah ngabatan aing mah perangsa aing mah guys gerakan dulu guys gitu nih halo guys salam interaksi aing mah masalah aing ribet goreng dia mah perasa aing mah atuh cek aing geus ulah coba aing sekali bisa. Itu mending karena nyambut angger teh naon dia. Halo guys, masih. Aing. Halo guys, doang. Itu mending nyokot cai teh aing minum. Ya perasa aing mah. Aduh gue aing mah unggul poe kalau interaksi dia. Aing minum dong kopi apa cai biasa? Atuh minum mah cai biasa. Laga atau salah gitu gue deket ya yang dicokotkan pegang sih gak salah yang kado angka imah yang dicokotkan baca ya gimana dia? Allah Akbar dia mah aing mah iya nyokot cai sakitu deket lagi meni kebal aing mah nyampe dek pah nungguan dia bukan nyisikan heula naik gerak karena heran ya aing mah aing meni ngap-ngapan ya coba amun sagala teh kudu sat-sat di titik salah gimah dicicikan ya kuai dicikeun minuman ku dia Masya Allah pandian lah kali kuai cek ustad ge kudu taat kira-kira gini usah ngomong mana eta aing kekarak mata mana itu kaninya gas aing neng kumaha ge ih usaha eta geus dia memeningnya baralak tuh ka ditu tuh baralak mah cepok hujan kieu mah turun atuh di aing teh jeung ejo coba sih laju ku salah kieu bengkeun nah ujung-ujungna mah sih aing capek aing mah neng eta unggal poe aing mah nyeduh mie cenah alasanna kitu lah usuluh jeung ngejo gerak digawe di ulangannya nyampe jeung di kawan mana itu itu aing mending geus arungep dulu dia poe geus setengah kebun bisa sapan arah menang sa gede sama gede mangku jadi sama gua ti kamari tuh anjil bedi tuh mana kita mah hanca aing dia hanca dia mah tuh di nabut di tundun doang geus aya mana kita mana teh banyak ngejo dia ulah tiktokan bae geus di kita ada poin apa nah
pamajikan geus eueuh tah. Nya sapu geus lumayan lah aing. Ini kan aing ngelip TikTok. Aing geus sok abdi teh dong batur eta anu paus, harimau. Coba. Kotor dah. Kemana ya salakinya tuh balik-balik? Terus burik kerasa aing mah. Kira aku malah nggak mau balik. Balik burik tuh. Mandi terus kira. Kemana sih saya tidak? Oke guys, salam kenal ya guys. Masa Allah dia ngomong menyasar segala naon diuruk-uruk karena naon gak tadi? Atuh geus anggeus ieu teu sobat sabun mah. Orang mah pemajikan ngalokkeun segala macam. Karena salah aing nyobaan eta tah. Tampang. Hari beungeut dia aya gitu. Dia bertahun-tahun dia ngonten jauh hadilan. Orang saya aing kerget ka dia mah. Ngomong macam nyasar segala naon guru-guru kemana apa Pengen dikoin kita kukubat itu yang nahan ka dia deui. terus dia umur berkara ya. Dia mereka nyokot ame deng ngelep. Menyiaran HP orang tadi cokot guru dia. Atuh menang nulis saha. Ya, nulis salah lagi ya nanti ya guys. Balik dia. Emang karunya kan dia burik. Geus segera ka ditung ka yang balik. Awas dia. Oke guys, udah dulu guys ya. Ini aku marah-marah nih guys. Susah gas. Ya. Hai, Neng. Aku kan coba bau cai dia mah aing nya mau patinya mau suruh segala. Harga ka dia. Bawa tata. Ribet. Katakan ya. Ulah sok ngelawan karena salah dia dong telok ngaji bae kumpulan dong kalau poe. Coba ulah sok karanyang bae karena salah ki. Dia ngaji unggal poe merencak usah diulang ngalawan ka salah ki mah. Salah ke dong kumaha heulan. Atuh nek salah dong ku mage eta bikang mah teu mere ngalawan kana salah. Lu tak usaha mah wajib kiri kanan. Di mana ayana dia? Aya. Ustad bagi geus ngomong cenah ge nek sakukumahan masalah ki eta ulah ngalawan. Bodoh ieu mah. Karena masalah ki leutik gedena disyukuri. Ngerenyang bae ngerenyang. Apa ka dia? Dinaon? Apa ka dia? Gran. Gua enek nelpon budak nek ane Saya apa kita harus untuk di doain untuk mendarat. Tetangga nggak ada pemajikan di TikTok bet dapat like. Yo golok yo. Aduh coba ulah mama hamba terus saya ini ada getoknya kowe ke aing. Bener tas. Setuju aing kana ustad dia. Kudu didengekeun kowe kana cili pamajikan tah. Ngalawan bae kana salah kieu mah. Kareu. Bener tadi. Neng. Kadi dia. Ini gitu naon. Dengekeun nya ustad ya, dengekeun nya kana cili dia. Tah. Tah istri soleha mah cenah ge kudu taat cenah ge taat ka Allah dengan cara taat ka salahina. Atuh dia mending ngelawan bae kana aing. Dia taat ka aing. Ih, aya gitu. Salah gitu taat. Eueuh. Dia mah anaknya kena ustad anu ngabela salaki be. Atuh kumaha ayat Qur'an lagi gitu. Dina Qur'an ya ustad ngomong atuh dina Qur'an. Atuh pan apa gini kudu salaki kudu nganapkahan ka pamajikan. Emang dia teu dinapkahan ku aing. Dinapkahan sapoe henteu saminggu ku dia. Dia unggal poe manginya tuh. Ada yang minum goreng sampai kamu majikan. Imah ieu lamun eueuh majikan saha urusan, ha? Saha? Atuh pan aing anu nyer duitna meureun anu usahana. Duit ge paling menang 100.000 saminggu. Sosok odol dia unggal poe aing nu nyiar. Terus soalnya kan gitu, ada yang ka aing. Dengekeun nya dia. Oh, aing sok ada nya. Dia ge unggal kumpulan berpasti ustad ku apa ngomong gitu. Dia ada salaki doang dia mah. Masya Allah. Pak majikan mah tadi salah mah tadi dituntut supaya taat ka pamajikan. Pamajikan mah dituntut supaya taat ka salah. Iya, iya. Made bae, aing teh bodoh. Digegel ku aing. Oh, Si eta di paganan bener ngelawan aja ungkung ngal poe. Pusing aing.